Ayeuna mah urang nyieun keur bekel anu tunggu keur di rumah sakit. Sasara roaknya kamari mah ningali indung, aduh meuni siga nu kacida kitu eta nyeri lambung. Padahal 3 poe ka tukang teh enggeus ka pa dokter tapi teu aya karasana. Meureunana panyakitna geus bandel pisan jadi teu mampu ku obat anu ti pa dokter. Kamari teh urang teh kaki lencek teh geus we lah urang bawa ka rumah sakit moal bener ayeuna dicicingkeun di imah kamari teh sore-sore dibawa we langsung ke rumah sakit jeung ternyata di rumah sakit teh beda deui panyakitna teh. Nah kasawatna teh lambungna teh entos parah nyaeta GERD teh ya. Tambahan si jantungna teh bengak-bengkakan. Nah atuh otomatis we urang teh reuwas. Untung buru-buru ku urang teh dibawanya ke rumah sakit lamun henteu teh moal apa meureunana aya jantung. Ari kamari sore teh ye nyilancek teh nga-WA nyieunkeun timbel jeung deungeunna da di dieu mah mararahal cenah. Heug atuh urang nyieun timbel meh kitu mah wareg. Tadi teh kaleresan di warung teh aya daging menang ngungkep meh tereh jeung henteu lila ngagorengna. Ari geus meunang ngulup mah langsung digoreng we pan ku urang teh teu kudu dibumbuan deui. Deui ari meunang ngagoreng kieu mah lamun diantepkeun lila teh henteu haseum. Geuningan ujug-ujug geus asak daging hayamna kari ngagoreng ka sambelna. Teh nyieun sambel tomat we sing rada loba. Meh kabaragean kita dicocolkeun si daging hayamna kana sambal tomat ieu. Tong hilap sambelna pake sabara uyah, gula nya pecin terus diludek sina halus. Teu ditarasian ieu teh kaleresan tarasina eukeur kosong henteu meuli deui tadi teh. Tu sambelna jeung hayam gorengna enggeus asak, urang bungkusan we kana bungkus nasi. Ieu teh da daunna eueuh baelah nu bungkus nasi we ameh rikip. Ngan sabaraha bungkus ieu teh? Angunna mah cenah 4 bungkus ge cukup eukeur jeung sore. Siap lah urang jieunkeun 4 bungkus. Tah si sangguna enggeus dibungkusan kari mungkusan daging hayamna. Daging hayamna oge urang bungkus we kana bungkus nasi ameh rikip. Tah ieu sambelna urang kanu palastik. Teu diasupkeun kabeh disesakeun we saeutik keur sarapan nu di imah. Tah ayeuna enggeus beres mungkusanna urang abuskeun we kana palastik. Kana keresek ketang poho lain palastik. Enggeus diasupkeun kana keresek mah urang wadahan deui kana ieu kana naon ieu teh nya bag to bag gitu. Ieu geus rengse sakieu heula video ti abdi hayu baraya.